Langsung masuk. Gini ya, alhamdulillah. Pokoknya mah orang mah intina mah kurus semangat we bubur rumahnya iya mah ngabarejaan gitunya kamarane gitu tukang bubur. Pokoknya mah langsung masuk. Eureun semangat optimis pokoknya mah. Nah, Sanajan video orang goreng gitu. Pagawean orang sepi-sepina. Tapi orang pikirkan kita frustasi gitu tah. Ujung-ujungnya nama lama orang frustasi gitu. Jadi milik jeung rezeki teh jadi hararese we gitu tah. Tuh alhamdulillahnya orang meureun bakat ku syukuran gitunya arek aya arek eueuh pagawean disyukuri we urang teh tetap hadir gitu di pagawean urang sakumaha mestina jadi tong poho kana Purwadaksi gitunya ibadah gitu urang lekenan gitu nyambut deui digawe gitu ulah nepi ka urang putus harapan gitu sanajan sok eueuh gitu arang kanan kiri gitu urang teu yeuh we kanan kiri ada hari bubur mah gitu nya aya gitu eueuh kan kanya lapur sapoe sapenting teh urang teh kudu dibutuhkeun be kurang kiri bujurna we gitu tah dinikmati adatna ngaranna hirup mah pokona mah di mana-mana ge hirup mah cepet lah gitu. Eueuh bubur kade pokona di dunia tukang bubur senang kade dia mah ngemutan gitunya kasadayana ngaranna tukang bubur teh eueuh senang gitu. Sok sanajan si Uwa cenah ketemu sok siga bahagia we. Sirahna kurang kiri. Kita mau teh kebahagiaan. Susah mah di tutupan jeung naon kudu diumar ka batur kudu apalin baturin Uwa teh susah tuh da atoheun meureun batur gitu. Kelak-kelak nyerudut kopi heula nya nyerudut. Garing nggerong ya. Nah gitu. Ngopi mana? Tongpo ngopi udut gitu. Keun be pagawean. Kayak datang sorangan teu kudu di teteangan. Tapi ada di gawena di nu kieu ketang. Sementara orang di gawena anu kudu kukuruputan kali itu mah di teangan nya teangan. Diheupkeun saja. Waktu masih sore, guys. Yuk yang mau waktu masih panjang ditunggu kedatangannya. Biar sekalian ini para teman-teman sudah siap ready untuk bobok malah gogoleran seharian pan ya ge urang Uwa teh barudak di dieu teu digarawe sapopoe teh tadi teh tuh teu digawe ya alhamdulillah geuningan putang penting itu datang gitu tah alhamdulillah di tukang teh itu aya cenah rek datang di teh tuh beres-beresnya. Alhamdulillah ya teh kiriman ti Kalimantan cenah ya teh Kalimantan Selatan bagian timur gitu teh. Alhamdulillah. Mantap Kak. Bagja pokona mah sok bisi anu rek nginep per jam lah. 500.000 per jam. Kasih ya mah. Mah ya mah VIP. VIP mah. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video-video selanjutnya. Wassalam.